Tuh naik sepeda nu kosim. Nya. Di sanggapan daek teu. Anjing. Mandina meh teu tiris mah cara bibi geura bari make sweater. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Poe ayeuna mah gagal Brad superhero kosim tidak bisa memberantas kejahatan. Superhero. Ini keke ieu si kosim yang jadi superhero. Gagal aku mah teh. Pan tadi aya informasi ka kosim cenah mobil truknya nu mawa barang elektronik di jalan nu anyar teh deket Kebon Jati. Dipaling cenah ku bajing loncat. Terus Nya kosim kan sigap anjir langsung menuju TKP Brad. kiber. Tuh naik sepeda nu kosim. Nya anjing naik sepeda anjir superhero. Atuh ngapung superhero mah terus gagalna kumaha? Nepi ka ditunya kosim asup dah ka jero leuweung Jati. Teteangan teu kapanggih Brad boro raah barang bukti. Si bajing loncat nage eueuh nu aya teh ngasaukeun bajing celemes. Piraku atuh harga diri seorang profesional superhero kosim anjir. Rek newak bajing celemes. Monyong teh. Atuh eta mah kemaran maneh sudah berak-berak ditewak bajing celemes. Tapi kan Brad pan aya paribasa ieu sepandai-pandainya tumpai melompat pasti nonggeng juga tah. Jatuh kos. Pan jatuh pasti nonggeng. Anger anjir. Bung eleh sih meluan ngomong teh. Sieun mah nya daripada eleh ngomong mending ngajual sawah sieun mah. Ya wae anjir si kosim. Kos ya. Maneh ngarti teu maksudna bajing loncat. Bajing loncat teh eta teh seekor penjahat. Ya teh. Seekor penjahat anu cara operasina ngajol. Ngajol karena truk anu arek dijadikeun target pencurian. Moal mungkin lompat ka leuweung. Maksud maneh eta meureunna di tangan ka leuweung teh samarukna meureun bajingnya meureunnya. Salah atuh nu ngomongna akuna ulah bajing loncat, penjahat loncat. Maka jeung bajing. Si ieu teu nyaho paribasa anjing. Ampun teuing. Kumaha maneh we. Ieu aing bareng ge. Heeh Brad, 2 kali tapi ayeuna kosim apes. Tas etanya kosim kan balik. Saroceng datang di terminal. Langsung laporan ke kosim. Cenah manehna teh dipalak anjir ku preman pasar. Terus? Kosim kan sebagai babaturan anjir langsung naik darah kosim didatangan ku kosim ke terminal. Bobak belur atuh meureun itu. Nyata Brad, nepi ka ditu teh jangkung badag anjir jembrosan serem. Kosim datang langsung kieu ka kosim. Kosim malah nu dipalak balik make kolor bungkul. Ya, maknya anjir superhero eleh anjir teh ku tukang malak ai maneh. Pan kosim teu inget baheula pepatah guru kosim lamun keur Jumaah Kaliwon mah ulah beraksi. Apes cenah. Salah atuh meureunnan. Kekuatan kosim jadi eueuh. Leusnya. Aya wae ieu ya anjir Batman kasarung ya. Lain ai Mang Aceng ayeuna kesibukan naon Mang? Usaha? Minangka nama CS. Mang Aceng teh melian kadu ngaborongan geuning CS. Oh, ngaborongan tina tangkal langsung. Nya CS. Atuh ayeuna mah keur usum keur marema meureunnan nya. Marema nama CS. Ngan poe ieu mah euy can meunang pisan CS, can meunang borongan. Oh, tah loba atuh tah. Loba tuh di bapak. Boga bi ebah eta. Loba satangkal mi leubeut pokona mah. Arek. Arek sugaan eta yang sabaraha cenah bi ebah. 500.000 ge bae cenah. Murah. Murah CS sakitu mah CS. Sok atuh datangan ka itu. Nah bisa murah kitu bi kumaha eta? Enggak di sanggapan daek teu. Anjing. Dieu. Disanggapan cenah. Disanggapan bi. Heeh. Lamun di Heden bi eta bi bisa kurang bi hargana bi. Kurang 350 sok lah bae cenah cek bapak oge. Nya atuh bi.
Anu Kieu. eta be anu di Heden bi aceng malah anu murah. Nya kan dibejakeun. Kieu tah anjir nya. Nu rempag jeung nu ngagiclek dihijikeun. Urug alam dunia teh tah. Nya atuh bi ayo cuang ka bapana bi. Ayo. Cuang di negosiasi. Anjir negoy cenah nya. Bubar kayak itu anjing. Jeur ngabandungan lagi. Cai, ane mandi can. Mal abi mah mandi tari kieu ya geus semua tungkul puguh. Geuleuh menata mandi atuh. Yo, toge mandi meh teu tiris mah cara bibi geura, bari make sweater. Ih, nya nya bi. Aja mah teu kepikiran euy bi. Bibi mah pintar. Aja ge arek abi ke mandina ek bari make selimut. Bi. Keur naon deh? Keur ngaluruan daki ya. Oh. Ade atuh. Eta luntur hideungna. Kayak walungan jadi hideung caina. Ya. Lain bi, orang teh bieu teh meuli talus nih. Ti wajuhim. Engke ku bibi pangnyepankeun nya. Ngeunah jigana euy ke peuting jeung barudak gadang dar sepan talus. Nya tukar nitah pamajikan WA, percuma bu pamajikan. Eta oge. Ngan menang pamajikan teh euy sok arateuh. Kana ti korot retem geuningan. Ai menang bibi mah sok pulen geuningan eueuh ateulna ge. Nu aya trikna bejakeun geura ka pamajikan A. Kumaha deh? Tadi kumbah heula taleusna, geus si kumbah meme disepan digaroan heula tut hiji, dijamin moal gatel, enak pokona mah. Aslina bi? Asli. Hiji-hiji digaroan eta taleusna. Nya. Heueuh di. Oh atuh. Kajian lah di wadulan ya punya hoye. Oke ini tak pemajikan atau titah kitu titah kos bibinya. Heeh sok. Ieu nanya. Tong lilat teuing dicai. Saya kuntik. Ieu. Ceng, ai didinya geus ngalongok ki utar can. Acan brad euy, sibuk bae acengna. Atuh longok kan didinya mah deukeut ieu. Gampang brad. Teh geus aya duitna euy brad. Oh atuh kemal longoknya karunya dirawat we. Di mana di brad eta cenah di rawatna brad? Eta di rumah sakit Ikin Sadikin. Hasan Sadikin meureun brad. Heeh eta lah. Heeh. Oh eta bener. Karunya nya brad. Coba penyakitna anu aneh cenah eta brad. Aneh kumaha? Penyakit Herlina lin brad. Hernia, Ceng. Hernia, nah jadi karena Herlina anjir. Penyakit naon anjir Herlina? Ya, Herlina mah ibu guru PAUD. Herlina mah parah saroceng ieu anjir. Hernia tong ngerakeun anjir. Oh, nya Herlina. Astagfirullahaladzim. Ya, Her Ni ya hijikeun Herman. beuki jauh saroceng anjing parah. Ya, ai didinya baheula sakolah teh. Ai di MI harita maneh lulus teu. Ya Herman mah kepala sekolah, Ceng. Moal emah. Parah anjir. Parah saroceng ieu. Hah bisa wae ya jukut riut ya.